Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuruddin dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin jamaah pangaosan rahimakumullah. Puji sareng syukur urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Ku hidayah tur inayah ti Allah urang sadayana tiasa kumpul riung mungpulung dina raraga ibadah tolab ilmu. Mudah-mudahan janten pahala kanggo urang sadayana, amin ya rabbal alamin. Para sepuh mewah sareng sadayana, materi anu kusum kuring sejadi dugikeun dina ieu kasempatan nyata sabagian ayat tina surat Fatir surat ka-35 ayatna ayat ka-37. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina eta ayat, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa hum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akum nadhir. Para sepuh miwah saksayana dina eta ayat Allah ngadawuh wahum jeung maranehna yastorihuna teh ngajerit bari nyarita, mun ceuk basa urang naon yastorihuna teh maranehna ngajerit bari nyarita, basa Sundana naon nya eta we ngajerit bari nyarita, eta tos basa Sunda. Fiha didinya, di mana didinya teh ieu teh ayat 1 acana ayat ka-30 genepna ngajelaskeun neraka jahanam. Kumaha tah caritaan anu bari ngajerit bari ngaguak teh ucapanna teh Rabbana Gusti, mun ceuk basa urang mah kitu nya, Rabbana Gusti akhrijna Gusti kaluarkeun abdi sadaya teh na'mal solihan, mun dikaluarkeun mah ti ieu neraka na'mal solihan abdi teh bakal milampah anu soleh, amal soleh. Ghairul ladzi kunna fihi na'mal. Jadi ghairul ladzi kunna na'mal sanes amalan nu kapungkur ku sim kuring atau ku abdi sadaya biasa dilaksanakeun. Tah eta jeritana teh kitu ngaguakna teh sakali deui manehna teh ngagorowok gitu. Robbi atau di dieu mah nya Rabbana Gusti untuk bahasa urang poetannya akhrijna kaluarkeun abdi Gusti ti ieu neraka gitu. Mun dikaluarkeun na'mal solihan bakal ngalaksanakeun milampah amal soleh. Gue radi kuna na'mal amal anu benten jeung amal kapungkur gitu. Kita bentuk naon kinten-kinten ieu teh bentuk ku kaduhungna bakal dilaksanakeun ku Allah moal gitu. Ngan ieu ku Allah dihobarkeun ka urang teh meh janten pelajaran keur urang. Ieun engke di akhirat teh aya rea jalma anu ngajerit ka Allah teh hayang dikaluarkeun tina neraka, hayang diwalikeun deui ka dunya. Engke di dunya teh rek milampah amal soleh engke mah gitu. Sanes amal anu baheula ku abdi dipilampah gitu. Tah kitu gorowokna teh.
Para sepuh miwah sadayana waleran Allah awalam nu amirkum naha lain ku kami aranjeun teh cek Allah teh geus dibere umur nu cukup gitu. Awalam nu amirkum teh naha lain baheula teh geus dibere waktu bere umur nu cukup cek Allah teh make jeung hayang balik deui ka dunya. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkaro eta waktu teh cukup gitu keur mikir pikeun jalma anu daek mikir gitu. Jadi cukup keur mikir pikeun jalma anu daek mikir. Waja'akum nadir jeung lain baheula teh geus datang ka aranjeun teh nadir. Nadir teh nu mere peringatan, nu mere wawadi gitu, nu mere pangeling-eling sareng saterasna tasim kuring ngabahas dugi kadinya insyaallah. Jadi aya keneh sakedi kadituna ngan sim kuring rupina moal kabahas eta mah sakitu we heula. Para sepuh miwah sadayana nu kahiji tadi dina awal ayat ka 37 ya dina surat Fatir teh Allah nerangkeun ngajelaskeun. Jadi hum teh jama, jadi sanes sakedik, sanes hiji dua suur jalmana teh anu yastorihuna teh ngaguak bari nyarita ka Allah teh gitu nyuhunkeun dikumakeun akhrijna kaluarkeun tina ieu neraka maksudna mah kadunyakeun. Nak mal solihan pasti abdi rek milampah amal soleh gitu. Tah para sepuh miwah sadayana hartosna dina hiji waktu mah jalma nu di dunya asa bebas di dunya teh sageunahna we gitu. Dina hiji waktu mah kaduhung hayang dibalikeun ka dunya nak mal solihan abdi teh rek milampah amal soleh. Naon pelajaranna keur urang? Kahiji pelajaranana meungpeung eta hal teh can kajadian gitu maka ayeuna urang teh masih kena aya yuswa manfaatkeun yuswa teh kanggo amal soleh eta intina mah supados engke teu kajadian gitu. Da geus kajadian engke mah gitu teu aya hartosna eta nu kahiji. Nu kadua mun urang ayeuna gitu geus ngalakukeun amal-amal soleh, contoh amal soleh teh salat nu 5 waktu urang teh tara kaliwat sama sekali sakumaha sibukna sakumaha riweuhna salat mah tetep dilaksanakeun teraskeun gitu jaga teh. Mun urang ayeuna geus biasa malam Rebo malam Jumaah ngaos teraskeun gitu. Nah euda ngaos ge ieu teh gogodana seueur nya gogodana seueur. Alhamdulillah di dieu mah rempeg. Di hiji daerah mah aya anu ngaos sim kuring ka jadwal pangaosan ti cabang mustamina teh sakedih kan tujuan gitu. Tujuan teh pameget 4 istri 3 cobi geura. Nah teh muslim sanes teh muslim unggul. Tapi nya kitu seueur gogodaana. Da urang geus sok ngaos ayeuna, teh aya we gogodaana mah nu mawi pertahankeun gitu. Gogodaana teh sakapeung mah teu pira gitu. Gogodaana teh aya masalah jeung batur ngaos. Pas saya amung eta ngaosna ka dinya hoream panggih bisa jadi. Bisa jadi gitu teh. Masalah tina sakudak sakedik masalah sepele gitu. Sakapeung mah jadi eureun tina ngaos. Tah ulah dugikeun ka kitu. Teraskeun. Aya masalah sakedik selesaikeun we. Nu pokok mah ibadah ka Allah ulah liren gitu.
Da para sepuh miwah saksena sabab lamun geus kajadian make ka akhirat. Mun teh mah urang eureun tina ngaos ke teh kaduhung Gusti. Abdi kadunyakeun deui baheula kedua ngaos ke marek ngaos deui tah ulah dugiun ka kitu. Tah eta teh gambaran ti Allah supados urang ti ayeuna mempersiapkeun ya. Eta pelajaran kaduana. Para sepuh miwah saksena nu dibahas ku kuring pokona sanes eta mah sebagai preambul bener pembukaanna ya. Tah Allah ngawalerna teh awalam nu amirkum gitu nah lain ku kami teh saur Allah teh aranjeun teh geus dibere waktu nu cukup dibere umur nu cukup gitu di dunia teh begitu nu cukup teh kumaha nyata ma yatadzakkaru fihi man tadzakkaru waktu di dunia teh cukup teh keur mikir lamun daek mikir gitu ari teu daek mikir mah waktu puluhan tahun ge moal cukup nah aya gitu di dunia Gus kolot bisa teu daek mikir. Anger we teu eling-eling teu aya teu. Aya mah kana Quran aya ge. Para sepuh miwah saksirena tah dibere waktu nu cukup teh sakumaha nya gitu teh. Para sepuh miwah saksirena dina hadis Bukhari sareng Ahmad ieu diuningakeun. Man ballagahullahu sitina sanata. Sing saha nuku Allah gitu ditepikeun umurna gitu kasna sabaraha sitina sana teh 60 tahun faqad a'darallahu ilaihi temen gitu Allah teh geus mere naon maksudnya geus mere uzur maksudna mah geus eueuh kasempatan keur helah gitu geus cukup di dieu mah teu acan ayanya nu 60 tahun langkung mah teu acan 60 tahun pamitos aya nu 60 tahun eta teh 60 tahun teh waktu anu cukup pisan tim kuring sekedap deui 60 tahun teh 2 tahun deui mun aya keneh umur gitu. Tah para sepuh miwah saksirena jadi mun aya jalma usiana umurna geus 60 tahun can euy gitu cek bahasa Sundana mah can eling-eling maka ieu teh ripuh di akhiratna sabab geus cukup pisan teh maksimal dibere waktu ku Allah teh 60 tahun teh maksimal teh 60 tahun teh. Para sepuh miwah saksirena bahkan dina sanes keterangan mah diuningakeun sanes 60 tahun nyaeta 40 tahun gitu 40 tahun atas araya mah teh nya teu kedah ngacung 40 tahun tapi seseueurna mah di 17 tahun seueurna mah tah 40 tahun teh tos cukup. Tah urang sambung heula ka pengker. Kan dina eta ayat teh waja'akum nadir cenah. Jeung geus datang nadir. Nadir teh peringatan. Jadi karena waktu nu ku urang dipake teh saresna ku Allah teh tos dipaparinan peringatan. Jadi teu aya kesempatan urang keur protes Gusti, da abdi teh teu terang teh teu aya. Gitu. Lamun anu ngalaman sababaraha hal. Tah dina tafsir nu kusim kuring kapenak an-nadziru manadiru teh nu mere peringatan di dieu teh aya 5 gitu 545 nu mere peringatan ka urang teh tah urang-urang ku urang talitinya nah nu 5 ieu teh
leres tos dugi ka urang 5 nu mere peringatan teh naon nu kahiji al mautu maut tos dugi ka urang maut teu acan ka urang mah ngan dulur urang tos aya nu maut atos malah sepuh urang ya mungkin putra urang tatangga urang tos aya nu maut ieu teh peringatan keur urang matak aya gitu syariat nu kapungkur kantos dilarang ziarah kubur kantos dilarang gitu teh zaman urang-urang Arab ziarah kubur teh ngadon musyrik gitu dilarang ku Rasul teh keimanan tos kuat mah dianjurkeun sok ziarah kubur maksudna supaya eling kana maut gitu ari urang kantos ngering murebkeun kantos tah eta teh peringatan ke urang gitu lamun aya jalma ngilu ka kuburan ningali nu dikubur jeung sajabana tapi anger we teu eling-eling tah ieu teh berarti teu mempan kebal jiwana teh ku tadzkirah anu kahiji atau ku nadir nu kahiji para sepuh miwas sadayana kadang-kadang jalma teh ngemu teh maot teh asa deukeut kana maot teh mun teu damang nya kamari di Cianjur jarag-jag man digoyangkeun sakedap ku Allah ngan sabaraha detik teu lami nu maot wah suhur tah kedah urang kahiji emut-emut kana maot ya ieu teh nadir keur urang pangeling-eling keur urang matak dina Islam mapan mun aya nu maot teh aya berita maot Allah maknya kamari pan penak lah rata-rata kitu nya teu sawios eta diucapkeun ge intina mah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun intina eta naon hartosna kade teu apal maksudna innalillahi teh eta mah mun musibah we innalillahi hartosna kada hafal inna panjangna teh inna saestuna abdi sadaya teh urang jeung nu diberitakeun jeung sadayana we keluarga lillahi kagungan Allah wa inna jeung saestuna abdi sadaya nu nyarita nu diajak nyarita nu diberitakeun jeung sakuriling urang ilaihi ka mantenna rajiun bakal mulang maut melalui maut gitu jadi emut kana maut eta teh kedah aya dampak kana lampah urang gitu matak ku ulama diuningakeun yen nadir dina ieu ayat nu kahiji teh al mautu maut piraku aya di Cibiuk jalma nu teu pernah nguping atawa ngadangu aya berita maut piraku teu kungsi ningali nu maut gitu sadayana kageuing ku ieu teh jadi kek alasan ka Allah teh moal aya alasan meureun lain maneh teh cek Allah teh kitu mun ku bahasa sim kuringnya lain maneh teh barat ningali batur ge paraeh gitu nah atuh teu siap-siap gitu mana kan hanya kal sakapeung mah kitu nya dina situasi ningali aya nu maot teh kusabab aya perasaan eta teh keur batur sakapeung mah cobi we nalika ngurapkeun sok aya nu hokag ngobrol bercakakak nah bisa gitu nya sok aya nya kadang-kadang ngalayan ka nu maot di buruan itu nu maot ieu ngobrol wah ka ditu ka dieu kamuna meuni bari susurian nah teh jadi peringatan tina maot teh gitu tah ieu nu kahiji
Ternyata nadir nu kadua teh nyaeta dina tafsir Muhammad. Saha Muhammad teh? Sanes Muhammad Ali eta mah petinju. Saha? Kanjeng Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu teh sebagai nadir. Dugi ka urang? Henteu, jasadna mah da urang beda usum. Beda waktu. Tapi dugi ka urang. Ya, naonna dugi peringatan-peringatanana mah. Wah seueur pisan dugi komo nu beuki sering ngaos beuki kantos ngadangu peringatanana. Cobi we urang kantos urang dipasihan peringatan ku Rasul ulah nginum barinang tuh kantos pan urang kantos ngadangu benernya apal dalilna teu kedah apal wios teu apal ge ngan apal urang eusina latasobbana ahadukum ko iman cek gitu latasobbana umat pisan gitu salah saurang teh antara anjeun teh ulah nginum bari nangtung sok sanes teh haram ieu teh jadi dina situasi darurat mah mangga kenging bari nangtung gitu tapi ieu teh contoh larangan komo ka dituna mah ittaqil maharima gitu jauhan ku anjeun paharaman seueur matak urang apal ge ari daging babi halal haram umat Islam apal sadena ge halal haram saur saha kana Quran dicanakna ku Rasulullah ku Muhammad gitu jadi tos dugi nadir teh ka urang teh peringatan 5 teh tadi teh naon nu kahiji teh peringatan keur urang ti Allah teh al mautu maut nu kadua Muhammad Nabi Muhammad ieu teh nu maparin peringatan ka urang nu katilu naon nu katilu Al-Qur'an dina Quran teh eta teh seueur pisan peringatan wawadi ti Allah tos dugi ka urang dugi kanggo nu sok maca mah gitu upami nu tara maca mungkin dugi ku jalan pangaosan gitu mata prayogi pisan teh pangaosan teh Bapak Ibu maca mah di bumi gitu kadang-kadang sakoreamnya maca apa resep kene maca HP meureun jeung maca Quran mah leres tah para sepuh miwah sarjana Quran ieu teh sebagai nadir nu mere peringatan ka urang kalebet ayat ieu teh nadir mere peringatan hum yastarihuna maranehanana teh engke teh bakal ngagoak ngagorowok gitu Rabbana ahrijna Gusti kaluarkeun abdi sadaya teh tah ieu teh peringatan ulah dugi ka kajadian ka diri urang gitu para sepuh miwah sarjana salajengna nu kaopat al-Islam agama Islam padina Islam teh eusina teh aya parentah aya larangan parentah aya nu wajib aya nu sunat cegahan larangan aya nu haram aya nu makruh gitu eta teh pedoman keur urang jadi peringatan keur urang dina agama Islam dijelaskeun kumaha di dunya kumaha engke di alam kubur kumaha dugi ka akhirat dijelaskeun nu kaopat Islam nu kalima name opatnya sok wangsulan deui meh hafal nu kahiji naon maut nu kadua
Muhammad Nabi Muhammad, nu katilu Quran, nu kaopat Islam. Apalnya pangsulan deui maot Nabi Muhammad, Quran, Islam. Nu kalima tah nu panungtung. Nu panungtung nyaeta asyaibah. Naon asyaibah? Uninga asyaibah Bapak-bapak? Asyaibah simkuring gaduh asyaibah. Pak Orin tah pas katinggal kagungan asyaibah. Hari nu aranom kieu mah teh acan aya asyaibah. Naon asyaibah teh? Huis asyaibah teh. Ternyata huis teh eta teh dina tafsir sebagai nadir. Peringatan teh. Ti Allah. Tah mangundang mah saluhureun hiusanna tapi teu acan aya huisan. Aya ieu mah gitu. Teu katinggal. Para sepuh sari sadayana ternyata huis teh eta teh peringatan. Numawi saya namanya nu tos huisan teu kedah ngemut-ngemut kumaha di pikok teu kedah. Meh urang heunteng teh leuh geuning geus kolot gitu. Peringatan teh. Peringatan naon? Nu tos huisan mah rata-rata caket kana maot gitu teh. Punten ulah janten emutan ke di bumi dong. Umumna tapi dah seueur anu teu acan wisan maot ke seueur. Para sepuh miwah tarsaena Sofyan ya bin Sa'id As-Sauri ieu kantos maparinan wejangan teh kieu sina teh lamun jelema geus huisan cenah kitu maka manehna teh kudu meuli boeh. Jadi lamun jalma geus huisan kudu meuli boeh. Naon boeh teh? Kain kapan. Jadi Sofyannya As-Sauri mah Sofyan bin Sa'id As-Sauri lengkap nama. Ieu mepelingan gitu ka anak buahna ka murid-muridna mun anjeun geus huisan cenah anjeun teh kudu meuli boeh. Da baheula mah gitu boeh teh masing-masing we teu dikoordinir kitu nya. Masing-masing kula wargana. Mun teu aya boeh naon we nu aya. Pan di zaman Rasul mah aya nu di kapanan ku kain burdah ku simut aya gitu. Seueur-seueur deui kitu nya. Tah di urang ge kitu nya. Ngan di urang teh teu acan ieu, teu acan ngabudaya nu kagungan persiapan boehnya. Jadi ayeuna tos persiapan abdi moal boeh ti RW dek boeh nyalira we aya teh. Tapi aya teh sawi sae teh. Jadi nalika maot teh teu kudu belenyang heula ka ditu pek teh nuju angkat ka Pangandaran. Mah bingung. Sum piknik nuju ka Pangandaran jadi dikunci. Tah para sepuh miwah sasedana gitu. Jadi anu huis teh sebagai nadir saurna teh. Tah para sepuh miwah sasedana numawi dina hadis Ibnul Mubarak Baihaqi sareng hadis Hakim, hadisna populer pisan. Populerna disababkeun ieu lagu dangdut. Jol apal we nya. Oma Irama. Ieu teh hadis hae pisan. Igtanim Homsan Qobla Homsin aya dina lagu kanaon judul laguna teh? Aya nu uninga judul laguna teh. Sanes fatwa Oma Irama ieu teh Rasulullah ngan ku Oma Irama dianggo
gitu, syair, lagu gitu. Igtanim homsan qobla homsin cenah. Igtanim teh rebut, kuasai ku anjeun homsan 5 perkara qobla homsin samemeh datang 5 perkara gitu. Di antawisna sababaka qobla haromik gitu. Sababaka teh kangoraan anjeun qobla haromik samemeh kolot. Jadi ngora teh kudu direbut, dikuasai ku urang teh maksudna dipake amal soleh ngora teh qobla haromik samemeh kolot. Nah, geus kolot mah gitu hese Tomi salat idek tikal simkuring kantos ngajarkeun ari ayeuna nyeri lain gitu teh aya nyeri gitu dina sendi teh geus kolot mah hese ruku ge geus karasa gitu can nu asal urat mah leuwih hese nu nyeri tuur mah wah rupa-rupa nya tos sepuh mah karek dina salat dina ngaos ge simkuring jadi hese ente ngaos peuting-peuting teuing matak ieu aya AMH ge gitu. Naon AMH teh? Ieu air minum harian. Mun batuk-batuk ieu gitu ame haneut. Tah kitu tah sepuh beuki sesah. Kau mau berjuang jihad fisabilillah mah sok. Karek mawa pedang urang geus kolot kieu. Padahal Rasul mah tos sepuh ge masih kena perangnya. Para sahabat tos sepuh teh masih kena perang. Da saurna para sahabat kapungkur mah jarang nu gendut ka simkuring. Jarang. Ieu mah lumpat teh dieu ka madrasah gitu capek. Tah matak nu aranom ieu nya nu ngarora teh manfaatkeun. Sababaka qobra haromik. Kangoraan teh kitu manfaatkeun samemeh datang kolot. Jeung nilai pahalana ge benten gitu. Geus kolot mah mun milampah amal soleh teu seberat pahala nu ngora amal soleh teh. Gitu. Lamun ngalakukeun kajahatan tah geus kolot mah leuwih berat dosana tibatan nu ngora. Ari nu ngora mah mun kajahatan gitu nya. Dosa mah dosa, ngan teu seberat nu geus kolot gitu. Tah ieu mah teh nya ari nu korupsi biasana tos kolot nu ngora keneh. Nu kolot diturutan ku nu ngora. Korupsi teh gitu. Dosana gede nu mana? Gede nu kolot. Tah eta benernya. Kadituna mah wahayataka hirup anjeun qobla mautik samemeh maut anjeun sareng saterasna. Ieu menten kedah kurang sadayana di rebut waktu meungpeung ngora keneh nu aranom. Nu tos sepuh mah nya meungpeung hirup we urang teh. Da meungpeung ngora mah da geus teu ngora. Gitu. Jadi ieu teh mantan pemuda seseueurna katanya mantan pemuda. Cing kinten-kinten ari urang mun ngeunteung aya huis namahan urang teh sumangat ibadah teu. Namahan teh. Aduh, ieu nya padahal ieu teh nadir cenah gitu. Para sepuh miwah sadayana
dina hadis Bukhari ya, aya diuningakeun la'an akula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabu ilayya mimma tolaati alaihi samsu. Ucapan zikir ya teh zikir harian urang sadayana zikir harian anu sae upami ku urang didawamkeun diremenkeun nyata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah terus wallahu akbar tilunya subhanallah wal opat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar eta teh sae pisan dina hadis sanes mah diuniakeun asqalu sain fil mizan pang berat-beratna timbangan engke di akhirat teh nya ucapan la ilaha illallah eta pang saena. Jadi kebiasakeun urang teh la ilaha illallah. Bade eta wungkul mangga. Bade kumplitkeun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar gitu. Ieu teh berat pisan timbanganana. Ta para sepuh miwah saksena dina surat Al-Ahzab ayat 42 sareng 41 diuniakeun ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikron katsira. Hei jalma-jalma nu iman gitu udzkurullaha anjeun teh kudu zikir ka Allah dzikron katsira. Zikir anu seueur. Besok dianggo ku anu gaduh paham yen zikir teh gitu khusus gitu. Ada orang dikir khusus kudah sekian ratus sekian ribu dah dinya teu aya katangtuan. Kan uke tawe ucapan dikir mah. Wasabbihu jeung sucikeun mantena Allah gitu. Bukrota wa asila. Isuk-isuk jeung sore. Ari wengi teu kedah. Bukrota wa asila teh ieu nyanak sabagian maksudna mah tiap waktu. Tah para sepuh miwah saksena janten manfaatkeun peuteun ku urang waktu. Komo nutos sepuh, komo nutos huisan gitu. Tos huisan gitu. Ulah isin tos seueur huis teh. Mangga wios. Dina hadis Abu Daud sareng Baihaqi aya hadis anu menggembirakan untuk orang-orang yang beruban. Ieu dawuh Rasulullah teh inna min ijlalillah ikrama disaibah al muslim. Saestuna min ijlalillah tina kahormatan Allah ijlal tina nyata ikrama disaibah. Ikrama teh ngahormat disaubah al muslim. Nu boga huis tapi nu muslim gitu. Jadi muslim nu huisan. Ieu teh diistimewakeun kudu dihormat teh. Jadi nu teh huisan mah ya ngahormat ka nu huisan gitu. Lamun sarua huisan nu pangrehna huisan kudu dihormat teh. Ajaran Islam mah salosna sanes huisna ieu teh nyambung pan. Dina ajaran Islam mah aduh tata keramana sae pisan. Ya. Jadi kanu saluhureun gitu. Ihtariman fauqo kapan eta nyambung ka dinya teh. Ihtarim teh hormat ku anjeun man fauqoka anu aya saluhureun anjeun. Saluhureun dina naon? Dina naon we? Kahiji dina umur wayahna. Gitu kasaluhureun mah kudu hormat, ulah dianggap kasasama.
Aki-aki dianggap sasama panggil tebak, woi di mana woi jeplok kana tongkongna teh hak atuh kan. Ulah gitu. Kumaha carana kakolot gitu kan geus kolot. Ulah disaruakeun aya tumpa-tumpa dina ajaran Islam mah. Ihtariman fauqoka. Kasahanapeun mah kudunya eta. Kolot dina umur. Dina Islam mah dihormat umur ge. Nu mawi jalma nu huisan teh cenderung umurna sepuh teh dihormat teh. Hormat naon saluhureun ilmuna tah. Saluhureun ilmuna simkuring seueur huis teh bodas. Tapi ningali budak ora ilmuna teh misalkan Ustaz Ihsan, Ustaz Yuris, wah ilmuna nyawayana we kudu ngahormat sanajan umurna sanapeun. Ngahormatina naon? Tina saluhureun ilmuna gitu. Komo ka Ustaz Amin, Ustaz Agus gitunya. Ilmuna saluhureun gitu. Yusa mantep kata sana pun sadaminu gitu. Wayana sih kuring kudu ngahormat gitu. Tapi ieu teh dina Islam memang gitu. Naon deui? Dina sagala rupa nu saluhureun mah. Ya. Dina kakolotan, dina pangkat, lamun aya pangkat. Anggota ka ketua jamaah kudu hormat wayahna dina Islam mah kitu. Ka ketua ranting kudu hormat, ka ketua PC komo ka ditu nepkeun ka ketua pusat kudu hormat. Memang gitu dina ajaran Islam mah. Ihtariman fauqoka, hormat ku anjeun nu saluhureun anjeun. Saluhureun umur ge dihormat gitu. Ya. Padahal umur mah da teu jadi ukuran keistimewaan di payunan Allah nya. Bukan ieu mah umurna mencapai 80 tahun otomatis masuk surga. Aya teu? Henteu. Ya. Tapi dina kadunyaan mah jadi bahan kanggo penghormatan eta teh umur teh. Nah, di dieu tadi diuniakeun ikromadil caibah. Jadi muliakeun hormat anu geus huisan. Sadeui nu dihormat teh wa hamilil Quran. Hamilil Quran teh nu rea apal kana Quran. Tah kitu. Budak leutik ieu Qur'ana kana Qur'ana rea anu apalna. Hormat Quran teh sok jadikeun imam. Di zaman sahabat mah pan yuswa 7 tahun teh aya nu ngimaman. Rasulullah tos ngantunkeun sahabat aya 7 tahun tapi Qur'ana apalna seueur maca Qur'ana sae sina jadi ngimam pan sepuh wayahna. Kadituna aya deui wa ikrami di sultan jeung anu boga kakawasaan al-muqsit nu adil. Jadi pamimpin nu adil hormati urang. Di daerah meureun ketua RT tah hormat urang teh. Ketua RW kudu dihormat. Kadituna kades jeung saterusna kudu dihormat. Ulah eta mah urusan dunya teu kudu dihormat entong urang umat Islam hormat. Dina porsina gitu. Para sepuh miwah sasedayana dina kitab Kasful Khaf nya Kasful Khafa nya eta ya diuniakeun kieu innallaha yastahi ayyu abdi basyaiha. Saestuna Allah teh gitu yastahi teh ngaraos izin ayyu abdi basyaiha fil Islam. Ngaazab nyiksa asyaikha sayhu teh jalma anu geus kolot fil Islam tapi aya dina Islam. Jadi geus kolot kakolotan teh jadi tokoh Islam gitu punten mah. Jadi kolot bari muslim. Ieu teh Allah teh izin.
Amun kitu mah nya nu kolot muslim moal disiksa sanes kitu maksudna. Ieu teh aya penempatan khusus gitu. Kakolotan ge komo kolot kondisi muslim. Ieu teh aya tempat khusus gitu. Da para sepuh miwah sarjana urang wangsul deui kana ayat tadi. Awalam nu amirkum nah lain kami geus mere waktu ka aranjeun maya tadzakkaru fihi man tadzakaro waktu nu cukup keur mikir keur jalma anu daek mikir. Jadi nadirna mah seueur tadi ge aya 5 nya. Al maut, Nabi Muhammad, Quran, Islam, wis, wah hafal karena wis ya. Nah, eta teh nadir peringatan. Tapi gitu sabagian jalma mah eta nu 5 teh geus karasa teh teu cukup teh ngelingan kana dirina tah ieu nu cilaka mah. Maut geus apa malah mah ningali nganterkeun jeung sajabana. Berita ti Nabi Muhammad tentang Nabi Muhammad berendak kungsi sakola misal bisa wae kungsi sakola atawa kungsi ngadangukeun aya apa Quran sok aya nu ngajelaskeun komo di daerah urang mah nya seueur pangaosan Islam atuh da KTP ti budak Islam gitu ti baheula keneh huis geus huisan gitu tah 5 teh geus aya tapi anger we teu eling-eling tah ieu anu picilakaeun. Jadi teh cukup meureun waktu keur mikirna teh. Pang-pangna mah meureun teu daek mikir. Tah urang sadayana beutan urang robih nya, sanes robih. Urang tingkatkeun, ronjatkeun. Peringatan nu tadi teh meh manfaat keur urang ronjatkeun. Mun maut teh mah tak robah gitu nya sikep urang nalika aya nu maut teh ti kawit ngucapkeun innalillahi teh sing nyerep kana jiwa urang gitu nya yen engke mah tah urang nu diberitakeun teh ayeuna kan urang sok coringhak subuh-subuh jo aya nu ditonggo mah innalillahi Allah saha nu maot gitu. Engke mah urang bisa jadi diberitakeun teh. Dina WA aya nu jol innalillahi saha nu maot bukaan batur lain urang gitu da urang nu macana ge. Batur lain urang. Bisi-bisi urang gitu. Pasti lain urang lah urang nu macana. Hiji waktu mah urang pernah diberitakeun teh. Nya leres kabayang ku urang hiji waktu mah urang teh aya dina WA teh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tos ngantunkeun Padeni jeung nu linggihna di Garut. Oh sanesan sabdi tak kitu nya hiji waktu mah urang teh. Urang ayeuna ngagugulung ngibakan nu maot. Hiji waktu mah urang teh ngibakan teh. Nya di kapanan urang mangmungkuskeun hiji waktu mah urang nu dibungkus teh digotong ayeuna ngagotong bersih kuring utara ngagotong teh kuat gitu gareng urang mah kantos ngagotong bari buru-buru diganti ge nah, biasanya kalau pulpen tuh ngagotong teh pekerjaan yang sangat berat gitu nya hari nu jarak jauh mah tah hiji waktu mah urang nu digotong teh. Oke, urang ningali anu dikurebkeun, sangharepkeun gitu. Kana taneuh sina ngiblat. Sang nyangigir mah kitu nya, nyangigir kitu. Tah nu di sina nangkub ka dinya teh sina nyangigir naliang lahat teh urang ke mah. Numawi ieu kedah janten peringatan teh kitu. Mantap lamun urang ngalenyepan mah gitu nya secara ngalenyepan laras-laras sigana nalika ngurebkeun maot teh moal aya kesempatan keur seuseurean nya
kesempatan keseserian teh lah eta teh nu teu aya emutan dan urang mangke gitu teu aya kitu teh. Sareng etika di bapak ibunya punten simkuring nya kantos teu poe duniakeun mun aya nu maot wayahna sanajan sabab wasilahna aya nu maot pernah sareng sobat gitu ngobrol ulah kamalinaan wayahna nah da anu keluarga anu dikantulkeun maot mah perasaanana sensitif teh Kak simkuring ngalaman duka simkuring sensitif teuing teu nalika pun anak gitu tos diibakan salatkeun eta caket ngarobrol cakakak teh gitu cakakan tarik asa asa nyereset ka dieu gitu urang keur sedih gitu eta cacakakakan gitu asa karawas gitu kan hate teh gitu karena rasa teh tah gitu jadi pami urang sono mending ka ditu heula nyingkah heula urang di ditu ngobrolna gitu di warung bari ngopi sok dinya mah cacakakan teu naon ulah caket mayit caket keluarga anu di kantunkeun gitu bilih gitu nya batur sedih urang teh cakakan eta teh tidak tenggang rasa cek bahasa PKN teu ngaraos gitu ongkoh ucapan ikut berduka cita karek yang ngucapkeun gitu mana di mana gobrol cakakak di mana ikut berduka cita tah para sepuh miwah sesena dina hiji riwayat mah aya nu ngeuningkeun kan simkuring walau alam ya teh Nabi Idris terkenal nabi naon nabi anu tukang naon Nabi Idris teh tukang jahit gitu ngajahit Nabi Idris mah teu nganggo mesin juki ayeuna mesin juki banyak cepet teu nganggo mesin singer di anu di boseh teh gitu kapungkur mah jahit teh jarum di kecoskeun gitu tadi dina riwayat mah Nabi Idris teh ieu teh diuningakeun warofa'nahu makanan alian Nabi Idris teh ditempatkeun dina tempat anu mulia naon sababna Nabi Idris mah upami ngajahit ngaput lah bisa ngajahit tina popoean sanes upami ngaput tiap ngabuskeun jarum kana kain gitu eta teh ngucapkeun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bari ngajahit teh gitu bari ngecos kabungkur da ngecosnya bari ngecos teh terus teh bari dzikir gitu ari urang osok gitu urang nya mun ngabengkel meureun tiap bari ngomean teh terus teh bari dzikir hese malah ayeuna mah geuning aya tokoh ka hiji tempat itu reanu dzikir jadi hilang konsentrasi disababkeun ku dzikir ngan aya begitu teu ka atas muka ya YouTube gitu jadi hilang konsentrasi cenah karena mendengar yang tasbih dan dzikir simkuring aduh ngalenyap masa ngawitan ngupi Allah aya dugi ka kitu gitu kadahana mah sae gitu nya dimotivasi atau sadannya atau sarupina sakitu anu kapihaturnya mudah-mudahan manfaat ringkesna kahiji dan tadi dina awalnya simkuring ngadugikeun awal surat Fatir ayat ka 37 teh Allah ngeningakeun jalma anu ngoceak nyuhunkeun dibalikeun ka dunya rek ngamalkeun amal soleh gitu ieu teh pelajaran keur urang ulah ka alaman ku urang manfaatkeun waktu ayeuna meungpeung urang aya keneh waktos nu kadua gitu Allah ngawal nah lain geus dibere umur nu cukup keur mikir
pikeun jalma anu daek mikir mah tah hartina urang teh ayeuna teh kedah sering mikir gitu, sering mikir kejadian alam segala rupa itu jadi pikiran-pikiran anu nyambung karena ibadah. Wajahakum nadir jeung lain geus datang ka anjeun nu jadi peringatan. Nadir teh mere peringatan. Nu mere peringatan teh 5 tadi teh. Maut, Nabi Muhammad, Quran, Islam, wis hebatnya. Tah eta menten. Mudah-mudahan urang sadayana kalebet jalmi anu tiasa gitu nya mikir, tiasa namihan kualitas amal ku rupi-rupi anu tadi dijelaskan tadi. Mudah-mudahan urang sadayana digampilkeun ku Allah lebet kana surgana Allah, mudah-mudahan dipaparin rahmat. Mudah-mudahan urang tiasa ditetepkeun gitu nya dina sumanget ulah incah balilahan. Sakitu rupina anu kapihatur, hapunten bilih aya kecap anu teu merenah, hapunten bilih aya hal anu kirang sae teu sapagodos sareng maneh. Robbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.